Sampurasun. Pampes Kang, kumaha Kang? Wayahna yang ngaganggu deui wae ya. Kumaha? Kisok naon deui ya. Biasa tentang Bapak aing KDM ya. Kumaha deui kisok? Ayeuna nya naon ngaranna teh? Aya-aya wae we kitu nya ngaran-ngaran jelema gitu. Duka kumaha maksudna tah gitu. Abi geus ningali deui ya. Ayeuna model aya jalma anu nyalah meureunana istilah nama bukan mengkritisi KDM ieu meureunana. Kumaha teu ngarti abi ge ieu lah. Da malu meureun abi mah jelema bodoh ya teh. Nepi ka ayeuna masalah bahasa wae seorang pimpinan wah di anu-anu gitu nya. Dipermasalahkeun, bahkan masalah iketna wae gitu tah. Lucu kan abi mah gitunya bermunculan jelema nu kararitu gitu beki dia teh gitu duka naon maksudna gitu tah rada teh ka arti cek abi nu bodoh wae lah cek ya kumaha cek aya pendapat lah gitu tah. Jadi pertanyaan anak teh aya hiji jalma itu anu nyebutkeun bahwa bahasa-bahasa nu diucapkeun ku Bapak aing ku KDM teh gitu henteu urang misalkeun ningalikeun hiji urang misalkan seorang pimpinanana gitu Sunda gitu nya orang Sundana gitu nya termasuk iketna gitu. Tak gitu. Iya jawaban teh tapi hampurannya yang eta jalmi nu sapertos kitu nya ka Bapak aingna ka KDM kari kieu we kira-kira cek menurut misalkan Akang eta jalma nu ngomong kitu nu resep nu ngewa cek abi mah nu ngewa lah eta mah pasti nu ngewa nu kadua eta jalmi dina nyarios sapertos kituna ku elmuna atawa ku lucuna sok cek Akang jawab lucu cek abi mah ku lucunya lucu nu katilu lamun ningang misalkan eta misalkan jalmi dina resna terang pisan tentang misalkan undak-undak urang misalkannya kasundaan ya. Kari bawa eta jelemana sodorkeun ka Bapak aingna ka KDM na sok sanaduk dek didinya cing hayang nyaho bener teu manehna misalkan leuwih halus leuwih hade teh da cek mah hampura ya sok gara bawa kadinya moal bisa ngomong-ngomong acan cek mah bar kitu nya eta cek terus sing inget Kang ya menurut aya punten tapi nya pun aki almarhum ge duke nyebatkeun kieu euy makna misalkan ayeuna urang siloka bahwa misalkan jati diri Siliwangi hiji waktu bakal datang deui teh nya gitu kan pan geus jelas jadi jati diri Siliwangi nu bakal datang deui teh anu misalkan tina dohirna mah kadang disapirakeun dihinakeun ucapanna mah misalkan sakieu rek bledag bledug rek kitu rek kieu tapi tina ucapan eta teh saluyu jeung anu ku urang dilakukeunana lamun manehna ngucapkeun bakal misalkan dina prilakuna ge jadi dina tindakanna ge kan kitu nah sedengkeun jati diri Siliwangi anu sabenerna teh secara syariatna nu katingali ku geus aya muncul wallahu alam cek age sakali deui aya di mana dina pribadinya eta Bapak aing teh KDM teh mana maknana urang misalkan jati diri Siliwangi teh pan silih asah silih asuh silih asih Siliwangian da moal mungkin ayeuna misalkan ayeuna urang nya hayang ngalalangkungan siga uyut Siliwangi zaman baheula elmuna bisa ngapung nya bisa napak sancang bisa malih rupa itu mah kari ngaranna kari tapakna ya jati diri nu kudu ku urang misalkan bener dilaksanakeun mah cek eta misalkan pun aki almarhum nya eta ngan ukur eta na hungkul eusina sok eusina rarapkeun ya khususna ku pamimpin anu jadi figur secara syariatna di urang daerah ieu jarak tah di Bapak aing mah di KDM mah kan katingal ku urang oge satindak misalkan saparipolahna anjeunna kan silih asahna kumaha silih asuhna kumaha silih asihna kumaha Siliwangianana kan cek age jeung nu belok jeung nu kotor jeung masyarakat nu kitu nu kieu kan anjeunna mah terjun ancrub nya matak manusia mah kudu diajar teh lempang lempang sok sing jauh tah Bapak aing mah seperti kitu pagaweanana teh lempang hirupna teh najan ayeuna make mobil tapi loba lempangna ai lempang mah loba ilmu nu kapetikna
panggih jeung nu kitu, oh iya geuningan da urang teh selaku pamimpin kudu dibenerkeun. Lamun ieu misalkan can bener panggih urang misalkan jeung nu kieu, oh iya nu kudu dipikanya teh geuning ieu mah bener dina keur kaayaan tunggara sangsarana. Kan eta teh bapak aing teh sapopoena teh kitu nya. Sakali deui titip ti aa saha bae ge rek nu ngomongkeun, rek nu kitu, rek nu kieu anu ngritikeun weh tarimakeun eta mah panggebung pangbetrik ka diri urang oge kanu jadi pamimpin urang nyata Bapak KDM na. Tapi di dapang betrik eta teh eusina misalkan aya jeung eueuhna mah balikeun deui we ka jalma nu ngomongna. Dalam misalkan anu ngobrolna bener ku ilmuna mah gitunya bakal misalkan secara syariatna kaharti ku akal urang wae ge nu leutikna. Kan ieu mah teu kaharti ku akal urang nu leutik wae ge. Nya gitu. Komo nyebutkeun bahwa Bapak aing misalkan teu misalkan ningalikeun bahasana kapamimpinan urang anu nyundana. Peda tina obrolanana nya. Bet kadong-dong ge Kang lemes luarna mah. Nya. Lemes luarna mah jerona mah kan rogok. Siga nu nya lemes luarna mah jerona mah rogok keur rogok teh pan hasem. Nya. Ayeuna lamun dibubatkeun urang buah durian atau buah kadu ceuk orang Sunda mah pan luarna mah kumaha cucukna mah direngek ge Kang. Ya. Mun dibeladukeun ka Akang baru teh jamomo mah tapi jerona kan amis luar biasa. Tah mudah-mudahan Bapak aing mah seperti kitu. Najan luar narek itu rek kieu ge dianggap we bahwa eta teh ngundang kana hiji bahasa siloka manusia misalkan di zaman kiwari anu misalkan bisa nyambut kana jati diri Siliwangi teh anu nanjerkeun silih asa silih asu silih asih Siliwangian jeung bisa dina sapopena nyumput budi nu caang caangan teu katingali hirupna talah hayang teng nyebutkeun embung ta eta mudah-mudahan aya di pribadi KDM Bapak aing teh. Pokokna mah luar biasa lah. Is the best. Abaikan saja. Dukung terus pokokna KDM gitu nya. Sampurasun, ampunten kasadayana.